tamu sabaraha. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya yang kalau yang kieu abi kudu kieu nya parfum, sepatunya peseran. Da Mira ieu teh nya Sabaraha tuh pangaosna? tingali. Alah di gulayunan. Sayanya kecil mungilnya juga abi kecil bagus teh. Produk tino naon ya teh Bunda? Ya Nasa sana. summer spring. Summer spring. Sampang saya apa itu? Di sayanya. Lain jika gunang gantung jika naon. Jika naon tah so. Jika Nah, itu Ari pangaosna sabaraha ya teh? Ya Mira Sabaraha. 15.000. Nah teu ka am seselit. Kakeun nya terus colokan. Nah, Bunda ada model kieu mah kamari rencangan abdi nya. Ieu dicolokan. Rencangan abdi kamari ngecaran 5.000 nah hari ya bener 15.000. Di mana ye? Aya mah biasa geus sabaraha. Tong seueur teh nyanak batina Bunda. Henteu amas pergi barokah. Terus bisa di mana rencangan abdi 5.000 Bunda. Dicolokan, jadi urang colokan. Terus sasi seuneu. Oke itu cika. Sabaraha ieu dia tadi 15.000 teh. Eta kontan. Lumayan selit. Abi mah bade nuntut we. Bunda ini Bunda. Bunda adi di rencangan abdi mah 5.000 ya teh sami bisa. Palsu eta mah ieu asli. Iya nah oge tuh nu kieu merekna segala Aya bisa nu oge kieu merekna bisa sami. Anu ieu sabaraha? 15.000 asa seueur pisan batina. Sama Berarti 3 kali lipat pamintannya. Mun mending kene kana rencangan abdi mah Bunda ieu mah awis teuing. Tok itu berarti itu 5.000 kualitas. Abdi mah milih nu ieu jantan. Ieu mah sami pisan merekna buntang gantungna sami. 10 sasi mah tuh abdi mah diborong 2 tuh. Masa umur sasihan. Sabulana sabaraha. Ya 1.500 15.000 we dibagi 10 atuh. Wios abdi mah bari ngabaleut 3 ka 45 nya. Sopos sadayana. 45 kumargi dijajabkeun panginten wios. Sok engang. Ah moal abdi mah terasa Yakin 50 nya pangnya. Wios abdi mah eta atos nu abdi ieu Masih ke lainnya. Wios asa murahan Wios kan saur Pak Ustad. itu upami anu 150.000. Pak Ustad nana kedah sodako gitu jantan di sodakokeun diinfakkeun deui. Abi oge anu alih mana wiosnya. Moal dari abdi mah jantan kieu atos bunda teh kan turun 2. Jadi aya abdi mah ngamanfaatkeun Ayo wae nya. abdi mah moal Ngamanfaatkeun nu aya murahan itu mah biasa aja mah mesen 200 nu 500. ngamanfaatkeun nu Ya di abdi mah ieu anu 500 aya. Atuh bili hoyong seungit minyak tanah aya. Nya. Oh, Bunda, apa dia teh 50 nuhun. pan abdi mah memanfaatkan nu aya tah bunda 2 atanapi bunda hiji abdi 2 apa Licin, sih kan, ibadah Bunda? eta teh Gitu. Licin. apa urang Abdi dosen dari nya. seueur ibadah Kapan ingat teh lu beuna kene nantina berarti hiji ewangan aman gitu. apa dia mah aya nu Atuh didinya Ada kan di pasir. keluarkeun atus. tapi nu penting seungit kacamakan leres sanes Anu kitu ieu anu na listriknya. Ada di pasiran mah abdi aya gratisan mah. dengan kuekeun meureunanya Itu. Ada gratisan mah abdi hoyong upami mah magala mah alih mah mana murah-murah. Langgaranya abdi Aya namanya kabentosan aja gina sih digampangkeun nya. Amin. Tapi Iya. Sami-sami. Atur nuhun Sami. Ayeuna bade ka mana? Aku rasa kalau ini kali itu. Oh kalau di Bunda upami nawiskeun ka abdi kadang anu nawiskeun teh anu mirahan abdi mah teu lain. Mohon bangga. hampuraeun. Tapi eta anu gratis mah Ai gratisan